Assalamualaikum. Sareng Radi, Dinda, Akila, Devi, Iam. Mangga pilih pada di mulai. Ya punten bahasa Sundanya rada amburadul sebetulnya mah. Ya, Assalamualaikum. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi sareng rerencangan bade wawancara Bapak Bey Mahmudin karena tema profesi nyaita Deputi Bidang Protokol dan Pers. Mohon leres. Langsung ya teh. Mangga. Langsung. Patarosan nu kahiji kumaha Bapak tiasa dipilih salaku Deputi Bidang Protokol dan Pers. Mohon. Janten aya nama ASN aparatur sipil negara itu tiasa mengikut ngiringan bidding itu naonnya janten hiji kantor tiasa membuka lowongan kangge saha wae nu memenuhi kriteria. Nah, saat acan janten deputi abdi teh kepala jadi deputi itu eselon hiji terus di handapna teh kepala biro itu eselon 2. Nah, saat acan deputi abdi teh kepala biro pers media informasi eta eselon 2 ti 2015. Nah, pas 2017 kaleresan deputi nu menjabat teh pensiun janten kosong lowong abdi ngiringan bidding. Jadi seperti siga Radi bade ngiringan tes ke SMA tilu ti SMP tah. Jadi aya persyaratan, ada administrasi kedah dilengkapi gitu. Ngiringan eta gitu. Ngiringan teh sabaraha tahap gitu aya tilu upami telepat mah. Tes administrasi, tes tertulis, tes wawancara. Nah, karena kaleresan ieu eselon hiji janten nu nentukeun teh nu mutuskeun teh Bapak Presiden gitu. Di nama rapatnya sebelum diputuskan itu namanya TPA, tim penilai akhir. Gitu kenapa bisa terpilih gitu. Aya deui tatarosanan teh. Pak. Mangga. Naon wae pagawean utama Deputi Bidang Protokol jeung Pers? Pada malam protokol dan pers ngalereskeun keprotokolan. Jadi janten omi aya acara Bapak Presiden kan kedah diatur acaranya naon gitu. Nah, itu antara lain eta pekerjaannya untuk mengatur tahapan-tahapan acara sareng kalau upami kangge pers mah sepados bewara ya online di media TV, di media cetak gitu. Dan kedah terpublikasikeun kegiatan Bapak Presiden gitu. Mun mangga naon deui? Katilu Pak numutkeun ka Pak Bey naon kendala utami salila ngajabat jadi Deputi Protokol jeung Pers. Salami abdi damel, abdi mah taraningal kendala sadayana dijadikeun tantangan gitu. Jadi teu aya kendala, tantangan aja kumaha kita menghadapi kan kita kurang tiasa mengantisipasi kemungkinan kumaha dan dipelajari heula kumaha
jadi tak kesulitan mah kendala mah teu aya kan tantangan we sapodos siga ayeuna kan musim pandemi teh di istana teh teu aya wartawan, tapi kumaha carana supaya acara presiden teh terberitakan gitu. Janten nganggo live streaming, nganggo foto-foto di fotografer istana disebarluaskeun gitu. Janten komite sama Iam, Devira, Akila, Radi sareng Dinda teh ulah menganggap kendala teh menjadi halangan gitu, tapi menjadikan tantangan kumaha urang kapayun gitu. Sok nanti sahade ayeuna nu naros atas cekap. Ya, Pak. Pak B, numutkeun ka Pak B, tanggung jawab naon nu paling penting dina pagawean nu kaitan sareng presiden jeung staf negara. Tanggung jawab apa yang paling penting dengan kerjaan yang berkaitan dengan presiden dan staf negara. Ya, utamina pekerjaan lancar. Terus kan urang teh kedamal teh kedah jujur, kedah amanah, kedah apa adanya. Ya sami siga Iam, siga Akila, siga Radi kan kalau ujian kan harus belajar dulu ulah nyontek gitu. Damel ge sami kedah dipersiapkan dengan mantap, terus jujur dan amanah, jangan ulah menyalahgunakan wewenang kan bahasa Sunda, ulah salah melangkah gitu. Gitu. Tahunnya paling berat ya paling penting untuk pekerjaan yang berkaitan dengan presiden. Yaitu jantan semua kegiatan presiden kedah lancar, ulah aya halangan, nah itu kumaha ya dipersiapkan heula gitu. Naon deui? Abe bade naros Pak, kumaha pamadegan Bapak perihal peran pers di masa pandemi COVID-19 dinamikeun edukasi kabalarea ngeunaan pandemi. Peran pers teh penting pisan di era pandemi, terutama ngawartosan ke masyarakat apa balarea Masyarakat, Pak. Masyarakat tentang protokol kesehatan kan aya media kan sesah kumaha masyarakat terang bahwa urang teh kedah protokol kesehatan, kedah menggunakan masker, jaga jarak, sareng ngumbah panangan. Nah, jantan peran pers sangat penting, utamina oge ayeuna kan ngawitan divaksin kan seueur nu berita-berita hoax kan, vaksin itu iya. Nah, kedahna media teh tiasa meluruskan naon nu saleresna terjadi. Janten upami masyarakat bingung dengan sareng berita hoax, bewara hoax, kedahna di media teh aya semacam edukasi. Nah, janten masyarakat bingung gitu. Tos aya patokanana kumaha. Dan upami peran media dina pandemi itu sangat penting. Hanya eta edukasi eta ke masyarakat kedah ngemutan urang sadayana kedah jalankan protokol kesehatan, terus
upami tiasa di bumi wae ulah ka mana-mana model gitulah mohon. Itu mangga naon deui. Ya Pak, kumaha pamarentah dina ngadalikeun warta di sosial media nu ngandung hoaks jeung provokatif. Iya kan ayeuna mah tos aya ti Kominfo teh berita-berita nu anti hoax janten didugikeun naon nu leres naon nu henteu tos aya. Da ieu ge pemerintah ge kedah enggal ngaresponsna teu kenging lami gitu. Dan upami aya berita hoax teh kedah langsung direspon ke pemerintah utamanya di sosmed. Dan ayeuna ge pemerintah ge tos gaduh sosmed pada Twitter, Instagram, Facebook atau YouTube dan meresponna teh melalui sosmed tiasa atau maksudnya melalui media tiasa oke gitu. Terus naon deui? Cekap. Aya deui Pak, Pak. kumaha acan, Pak? Ya, so Aya dua deui Pak. enggak. Kumaha inovasi-inovasi nu tiasa dilakukan tur ngajalankeun tugas supados tiasa jadi contoh nu halus keur batur. Iya, mangga. Contoh nu sae pangintennya sanes nu alus nu sae inovasi ya tadi eta seperti ayeuna teh nganggo live streaming nganggo kita presiden janten masyarakat gitu tiasa nonton di YouTube Sekretariat Presiden kegiatan-kegiatan presiden itu seperti itu janten inovasi-inovasina kedah ngadamel pemberitaan kanggo disebarkeun ka masyarakat kedah aya video nu tiasa ditinggal ke masyarakat ayeuna kan transparan ya dan inovasi-inovasi seperti itu dan YouTube video nage ulah jadul gitu kedah nu kekinian ulah jangan sampai radi nunggu nonton ya mah goreng patut dan kedah saya gitu kedah kekinian sok tinggal tuh YouTube Sekretariat Presiden sok gerak tinggal saraya ada gambar pengambilannya kedah ngangge drone segala macam ya tapi kita alumni SMA tilu enten sami nya SMA orang teh benten angkatan gitu kan ya. Nah, Iam idenya terakhirnya. Ya Pak, nu terakhir mah aya non wae pesen atau piuruk kanggo barudak di SMA tilu ayeuna. Nu penting mah orang sesuai dengan naon tugasna masing-masing kan Iam, Devira, Radi, Dinda, Akila teh memang tugasnya belajar enten belajar wes heula ulah mikir naon belajar yang baik sesuai bidangnya pengen hoyong janten naon da itu kan tos hoyong jadi naon tak ti ayeuna disiapkeun naon wae kedahna ya yang utamanya kan karena persaingan ayeuna teh minimal kedah tiasa komputer bahasa Inggris tak itu kedah di kuasai gitu untuk maju ke depan karena kan pasti saat dina waktosna engke Radi, Iam, Akila, Dinda atau Devira kan pasti akan menjadi pemimpin pada saat ya maksudnya ulah bosen jangan ulah naonnya jangan sampai tidak punya mimpi jadi mimpi itu perlu untuk agar bisa orang teh ke arah kaditu gitu misalnya Akila hoyong janten
naon nama naon akilah ada naon kayak tos aduh nama terusum di dokternya jika nama meren atau radio yang jadi influencer atau naon lah atau startup meren nama nu rada keren gitu kan. Nah ulah nanggung gitu begaduh mimpi gitu. Iya artinya ke depan kan tantangan semakin besar. Ini disiapkan akhirnya kan menuju work belajar dari rumahnya menuju belajar dari rumah ya seueur waktu ya gunakan untuk belajar nusanes bahasa Inggris naon ulah hilap oge iya nanti sholat 5 waktu atau ya yang nusanes muslim sembahyang atau sebagainya gitu jadi tetap kurang usaha tapi ingat ke nu di luhur gitu. Insya Allah tas ke ibu bapak ulah ngelawan gitu. Sing bager gitu lah. Gitu wae ya. Cakap Pak, Insya Allah. Ya tuh wilujeng ya mudah-mudahan kaangge wawancarana. Punten Ya, Pak. bahasa Sundana ieu kerang saya. Terus awios Pak. Ya nuhun nya atas Ya, cekap hatur pada nuhun, terus Pak. nanti. Enggak nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak.